Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di lembur Cicanar Tonggoh, Desa Sindang Laya, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palihan dieu. Yap, urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya di palihan dieu oge urang tiasa ningal kebon cabe, ningal buahna meuleubeut, teras jiga nama siap panen sakadat deui. Di palihan itu oge aya tuh ting karene. Wargi-wargi sadaya di lembur ieu salianti wargana melakan pare di palihan di oge dipelakan sabangsaning sasayuran sapertos uninga kurang sadayana di palihan di aya tangkal hui, teras jagong, pali ditu oge aya daun bawang.
wargi sadaya di lembur itu meniraoseun pisan, anginna meningal hiliwir, udarana sejuk, asri. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu anu kapihatur tina dinten ieu di lembur Cicanar Tonggo, Desa Sindang Laya, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.